Muan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mana mah? Legend. Pada naon? Bantu bacek. Itu di mana? Oh, di mana sekarang teh? Ayeuna urang sadayana keur di tebing keraton. Itulah pokoknya mah teh. Foto lah. Pokoknya mah selamat menyaksikan. Dasar. Bagus ya kalau di foto pakai ini. Udah diam dulu, orang foto dulu. Tebing keraton. Tebing Keraton anu kiwari janten primadona wisata di Bandung, tetela ngabogaan carita mistis di wangsul ngaranna. Carita mistis ieu nyambung kalawan kitu kaayanana keraton gaib anu aya di gawir kasebat. Nurutkeun Dede Insan lepat seorang wargi, penamaan Pasir Jontor barobah kaayaan tebing keraton. Patali jeung kajadian kasurupan anu tumiba jalmi anu dongkap ka dinya. Sababaraha kali aya jalmi anu kasurupan di tempat eta, sarta ningali yen tempat anu didatangina nyaeta keraton kerajaan. Nurutkeun keneh Dede, dina kajadian sanes, arwah penunggu gawir ngaliwatan jalmi anu kesurupan, ngomong yen wasta Pasir Jontor kedah digantian kalawan Pasir Keraton. Margi tempat ieu mangrupa keratonna makhluk lemes. Saurang indung anu embung disebut ngaranna oge mengamini perkawis kasebat, sambil nyaritakeun carita sanes anu cekap midamel buru kuduk nangtung. Anjeunna nyaritakeun yen indungna
kantos nyimpen ngeunaan kahayang panunggu pasir eta anu neda sasajen saloba hiji manggar buah kawung. Maksad ti hiji manggar buah kawung eta patari jeung jumlah nyawa jalmi anu kedah dijadikeun tumbal. Sambil nyaritakeun kalawan ngabiri gidik indung eta nyebutkeun sababaraha tempat dikira-kira tebing keraton eta. Bang Aldi, pada ke mana? Mana? Iya nya. Go. Katanya. Sir Jalmi. Kumaha barudak rame teu? Mantapan? Halusnya. Pokoknya mah tebing keraton the best lah. Kuikeun lah. Thank you. Sekian. Sakitu ti urang. Di arurang di tebing keraton. Oh, ulangin nanti ya, Bro. Sakitu ti tebing keraton. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.